emang urang bisa hirup susah senang ge ku sorangan? Ye, ulah mikirkeun jelema anu berubah sikapna, dek teu nanya, dek ngajauh, dek ngabaeudan, bodoh amat. Yes. Daek wawuheun syukur, henteu kajen, dah hirup mah masing-masing. Urang lapar henteu menta, urang hirup susah henteu dibere. Wow. Emang urang hirup ku manehna? Lah emang urang bisa hirup susah senang ge ku sorangan? Mun kitu lapar dibere ku manehna, susah senang dibere injem ku manehna. Karek jadi pikiran, ieu mah hirup masing-masing. Keur naon jadi pikiran, kalakah jadi penyakit hate. Bener teu? Baladageun. Loba anu ngaleng bari jeung neke. Ye, wawuh mah kudu deket teuing ulah. Kusabab jelema zaman ayeuna mah loba anu ngaleng bari jeung neke. Ari hareupeun cigah nu nya, ari tukangeun beda carita. Ari kana pamerena ditarima, ari tukangeun ngagogoreng jelemana. Bener teu? Baladageun. Tapi ingat, lamun suatu saat kesehatan maneh kaganggu, rezeki maneh terlancar, urusan maneh dipersulit, tong nyalahkeun pamajikan. Dengekeun yeuh keur para salaki, maneh dek bohong ka pamajikan maneh, pek. Dek menit telik hitungan ge, pek teh teuing. Dek sieun duit maneh bea ku pamajikan, bodoh amat. Dek neraktir babaturan, dek mere duit kadulur ka batur susulumputan ti pamajikan, pek teh teuing. Bahkan maneh henteu ngadengek papatah pamajikan oge, keun bae. Tapi ingat, lamun suatu saat kesehatan maneh kaganggu, rezeki maneh terlancar, urusan maneh dipersulit, tong nyalahkeun pamajikan, jeung tong mamawa pamajikan, eta teh akibat dolim salaki ka pamajikan. Bener teu? Baladageun. Meh teu bodoh nganilai kana kagorengan diri sorangan. Lamun sungut maneh dipake ngagorengkeun urang, dipake ngahasut batur ameh sedil ka urang, pake oge irung maneh supaya bisa ngambe bauna goreng hate maneh ka urang. Ameh hirup maneh teu sok pinter nganilai kana kagorengan batur, meh teu bodoh nganilai kana kagorengan diri sorangan. Bener teu? Baladageun. Giliran loba duit, jalan-jalan, makan-makan, ngajak batur. Keur teu boga duit mah ngeluhna kadulur. Keur susah mah curhatna kadulur. Giliran loba duit, jalan-jalan, makan-makan, ngajak batur. Baladageun. Diri maneh sorangan ge cantang tu bener. Ye, hirup mah ulah sok pipilueun kana rumah tangga batur, ulah sok komen kana rumah tangga batur. Eudek mantan aing beunghar moal mere ka maneh, eudek hirup aing susah moal menta tulung ka maneh. Uruskeun mah rumah tangga sorangan, keluarga sorangan, jeung diri pribadi maneh sorangan. Diri maneh sorangan ge cantang tu bener. Bener teu? Baladageun. Urang nyeun video duaan jeung urang, maneh bodas henteu kos urang dina video. Di video bodas, di kieuna hideung. Kadieu. Ulin kateun urang, ka imah urang nyeun video duaan jeung urang. Maneh bodas henteu kos urang dina video. Ye, tong boroning nu cigah urang, nu tara ka salon, tara perawatan. Tuh, artis oge ye, pangkat artis nyarieun video, marake filter, marake efek, komo deui anu cigah urang. Nah, boga sungguh teh meniriweuh-riweuh teuing ari maneh. Baladageun. Da urang mah hayang diatur ge ku jelema anu daek diatur ku urang oge. Selain donatur dilarang ngatur. Teu sudi teuing, embung aing mah diatur-atur sanajan donatur ge. Ye, ulah bebas hayang ngatur sanajan maneh jadi donatur ge. Da urang mah hayang diatur ge ku jelema anu daek diatur ku urang oge. Maneh bisa ngatur ka diri urang oge berhak ngatur ka diri maneh. Lamun hirup maneh embung diatur ku batur, maneh oge ulah sok loba ngatur ka batur. Kabeh oge jelema mah boga aturan masing-masing. Lamun aturan maneh aya dina diri urang, berarti urang oge wajib ngatur kana diri maneh. Bener teu? Baladageun. Kawasa soteh lamun loba duit, hirup senang, beunghar. Cenah lalaki mah kawasa, boga pamajikan 2, 3, 4 ge. Ceuk saha kawasa? Ye, kawasa soteh lamun loba duit, hirup senang, beunghar. Bisa nyenangkeun anak pamajikan, bisa nyumponan kakurangan anak jeung pamajikan. Ye mah
hirup keneh masih keneh balangsak aya gawe ayah henteu sok-sokan hayang boga pamajikan 2, 3, 4 pajarkeun mah nyandung teh ibadah. Ibadah soteh lamun ngawin randa teu mampu anu riab anakna teu nempo kana umurna eta ibadah. Mah kalakah ngawin karanda anu gede bujurna anu geulis rupana ibadah pelebah manana sia kardun paledage. Anu nyieun ribet mah diri maneh sorangan aing mah henteu. Hirup mah netral we. Resep deule, resep tong di deule. Dan nyieun ribet mah diri maneh sorangan aing mah henteu. Bener teu? Paledage. Hayang boga pamajikan geulis, hayang anu pinter di dapur, hayang anu ganas di kasur. Lalaki zaman ayeuna merena teh sakumaha, tapi balagana ka bina-bina. Lamun barang bere ka awewe, sarasa mere saeusi dunia. Ari ka pamajikan nungtut, hayang boga pamajikan geulis, hayang anu pinter di dapur, hayang anu ganas di kasur. Giliran ditungtut balik ku pamajikana, hayang boga salaki anu gede duitna, hayang boga salaki anu nurutkeun kana kahayangna. Disebutkan pamajikan teh bersyukur, giliran diimbangi merasa tersakiti. Ingat, doa pamajikan nu teraniaya mah pahit. Dengekeun yeuh para pelakor. Urang mah heran, maneh masih keneh bisa hirup ngarampas milik batur. Meureun ayeuna maneh bisa seuri, bisa senang. Tapi maneh sadar teu, eta teh hasil menang mau. Ingat, jelema kos maneh moal bisa hirup damai. Pasti hirup maneh dihantui rasa sieun kanyahoan, sieun karma, bahkan maneh sieun dipikeun ku lalaki menang maneh ngarebut. Jeung ulah bangga heula ayeuna maneh bisa ngarampas, tapi bisa wae maneh isuk giliran maneh nu dirampas. Jeung rumah tangga batur ulah sok dijieun permainan. Kudu inget, doa pamajikan nu teraniaya mah pahit. Doa nage bisa tembus ka langit, bisa wae hirup maneh jadi sulit. Bener teu? Paledage. Sabab nu boga panyakit hate mah teu kaopan, panasan, jeung kasinggungan. Nu boga panyakit hate mah moal cager-cager. Sanajan dek pindah imah, sanajan dek pindah cicing, moal burung teu gering. Sabab nu boga panyakit hate mah teu kaopan, panasan, jeung kasinggungan. Jeung moal pandang bulu, dek ka jelema beunghar, dek ka jelema sangsara. Lamun geus ijit geus nyewa, naon wae nu dilakukeun ku batur tetep salah di mata manehana mah. Beda jeung sifat mah beunang dirubah. Tapi ngaran hate mah da eta mah panyakit. Mata keur mararaneh anu deukeut jeung jelema anu boga panyakit hate, jeung tatangga anu goreng hate kudu bisa jaga jarak. Usabab penyakit hate mah moal bisa dirubah, da ngaranna ge penyakit, jeung moal bisa cager kecuali pae. Paledage. Janda anu dicerai mati berarti eta janda nu terhormat. Sedangkan janda anu dicerai suami atau menjandakan diri sendiri berarti eta janda anu rusak. Da emang heueuh rusak pikirana, rusak hatena, jeung rusak badana. Matak awewe zaman ayeuna leuwih hade milih janda daripada rusak sagalana. Bener teu? Paledage. Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Di zaman ayeuna mah dijauhan ku sababaraha urang ge keur urang mah teu jadi masalah. Nu penting mah teu ngaganggu hirup urang we. Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Salila lain duit anu ngajauh keur urang mah teu jadi masalah. Tapi da urang mah teu hayang megatkeun silaturahmi jeung sasaha oge. Tapi lamun maneh hayang ngajauh ti urang, nya mangga wae. Da kadang jelema mah dijauhan teh lain karena boga salah, tapi geus teu nguntungkeun jeung teu bisa dimangpaatkeun. Bener teu? Paledage. Awewe oge nempo nu daek jadi selingkuhan mah. Daek datang jeung ngalayanan sote, tempo aya duitan. Minimal lamun dek jadi tukang selingkuh, kudu beunghar, kudu royal. Ieu mah keur dahar wae oge susah, hirup balangsak. Sok-sokan hayang jadi tukang selingkuh. Awewe oge nempo nu daek jadi selingkuhan mah. Daek datang jeung ngalayanan sote, tempo aya duitan. Da eueuh duitan mah moal datang jeung daek moal ngalayanan. Ulah bangga bisa selingkuh. Da jelema anu resep selingkuh mah eta mah panyakit. Obatna ge iwati balangsak. Teu kitu pae. Dina panjang umurna oge angger anu ngurus jeung ribeung mah pamajikan, lain selingkuhan. Bener teu? Paledage.
Kecuali lamun mere duit sapoe 300.000 wajar ka pamajikan nyubut teu bisa nenden mah. Cenah mah pamajikan mah kudu bisa nyimpen duit. Boro-boro nyimpen duit keur meuli eusi beuteung jeung pipodoleun oge teu cukup. Ayeuna lainna teu bisa nyimpen duit. Ari duitna anu eueuh naon kudu disimpen? Tai. Ngomong mah ngeunah, babari. Da salaki mah nyahona dahar aya deungeuna, sungut ngebul nginum cai kopi panas. Moal nyaho eta duit cukup jeung henteuna mahi henteuna keur sapopoe. Kecuali lamun mere duit sapoe 300.000 wajar ka pamajikan nyubut teu bisa nenden mah. Ieu mah mere duit ge saayana, aya gawe mere duit, eueuh gawe mah henteu mere. Nu aya ge pamajikan kalakah nombokan. Rek bisa nyimpen duit kumaha? Geus bisa dahar ge, geus alhamdulillah. Bener teu? Paladageun. Hei kumaneh teh jieun motivasi, lain dipake iri dengki. Ye, lamun nempo tatangga aya kamajuan boh tina usaha, boh tina materi. Hei kumaneh teh jieun motivasi, lain dipake iri dengki. Ieu mah tatangga sibuk neangan pi usahaeun, ieu mah sibuk nguruskeun hirup batur. Tatangga ketol neangan duit, ieu mah ketol neangan kagorengan batur, usahaeun batur jeung pigibaheun batur. Deuk hirup aya kamajuan kumaha ari hirupna resep nguruskeun hirup batur mah. Bener teu? Paladageun.